Boleh. Kunaon, Moy? Amoy disentuh terus dicium. Oh my god. Terus kumaha, Moy? Terus Amoy ditusuk, bari dikenyot Mang Bule. Anjir. Terus kumahakeun deui, Moy? Geus kitu teh ditinggalkeun we goblok. Anjir, kusa tinggalkeun Moy. Kurang ieu Mang Bule. Moy, mana sok nonton bola Liga Arab Tara? Tara Mang Abud, mending nonton Persib. Nah, Tara Moy, kan mana teh penggemarna si Ronaldo. Si Ronaldo teh ayeuna di Liga Arab. Nya sih, tapi kaluman euy nonton Liga Arab teh. Nah, kaluman kumaha Moy? Nya ada reporter sok make bahasa Arab, jadi Amoy teh berasa di Rukiah. Ngeunas kieu euy, geus dahar. Dahar jeung naon Moy? Jeung jengkol atuh Mang Abud. Ih, mantap. Jengkolnya dikumahakeun Moy, disemur. Ah, jengkol mah dikukumahakeun ge ngeunah. Jengkol mah jiga Amoy, Mang. Emang mana kumaha kitu Moy? Nya Amoy mah dikukumaha ge ngeunah. Ngeunah, madop, dijungkirkeun, ditanggengkeun, ngeunah. Goblok. Teh, lieur aing ngaboga kabogoh teh ah. Lieur kunaon atuh Jang? Nya lieur teh boga kabogoh teh, hirupna teh ngeluh we jeung ngeluh teu bersyukur pisan geura. Yeuh Jang, bejakeun ka kabogoh maneh. Bejakeun naon teh? Tong loba mah ngeluh, loba mah ngelus, terus sok maneh dilus-elus. Terus teh kalor teh. Ah, kabeneran Moy euy. Kunaon Mang Abud? Minjem duit lah Moy, 100 keur maer pinjol ke sore. Ku Amoy dibere, tapi tebak heula. Warna cangcut Amoy naon? Aji, kela warna hideung Moy. Salah. Moy. Kela Moy, please atuh Moy nginjem heula we 100. Engke digantian 200. Heeh, sok atuh Mang Abud, ke ku Amoy dibere ngan tebak heula. Warna cangcut Amoy naon? Kela Moy euy. Pink. Berem kembang, lamun teu coklat Moy. Ah, salah kabeh. Emang nu bener warna naon Moy? Nu bener mah Amoy teu dicangcut ya. Moy ninggali Moy. Man, kecewa aing mah kasia. Kunaon Aisyah dede datang-datang marah-marah jauh kecewa weh. Pokona mah aing kecewa. Iya kecewa kunaon atuh dede pan aing teu ngalakukeun naon Aisyah ih. Nya, karena Firman teu ngalakukeun naon jadi dede kecewa. Nya terus urang kudu kumaha atuh dede. Nya minimal grepe atuh saeutik mah. Moy, mana yang boga salaki nu kumaha, Moy? Amoy mah hayang boga salaki anu kuat Mang Bule. Nu kuat. Mang Bule ieu Moy, duda-duda kieu ge kuat sepuluron ge. Lain kuat nu eta Mang Bule. Hah? Terus kuat naon atuh Moy? Nu kuat digeleng ku setum anjing. Moy, amoy jomblo. Nyaman, kunaon kitu? Asal lebar moy, amoy cantik-cantik jomblo. Lebar kunaon kitu mah? Nya eta boga meki dipake ngumpul hungkul. Dek, ari tadi anjing teh sarapan tacan. Atas satu Mang Bule. Ari siang enak tos tuang tacan. Atas satu Mang Bule. Nah, perhatian ka Dede. Naroskeun tos mama atau acan? Si modar sate goblok. Goblok. Ketak anjing. Dek, Hah? awas ya mun salingkuh. Naon maneh ngancem ha? Ah, henteu urang mah teu ngancem sih. Terus naon atuh? Pokona mah lamun dede ngapanggil salingkuh, ku aing dipake depot tak anjing duit warisan. Ripuh kieu, Usaha teh. Bawa kalem ya tuh Mang Bule, tetep semangat. Ngarana oge usaha. urang percaya Moy, kanu pribahasa berakit-rakit hulu bersenang-senang. Teu ngira gua anjing. Segala. Tapi meuli naon da loba nu tiis teh atuh, lain hiji dua. Kumaha sih ya, da sia nu hayang nginumna goblok. Eta geuningan meuli naon, meuli enteh teh geuningan nu tinuh pucuk teh anu seungit teh melati.
Sia teh cing bener atuh rek meuli pucuk teh atau pucuk melati. Kumaha sia we anjing alieur ngobrol jeung jam lade belum anjing lieur. Sia goblok da belum dasar sarap. Mana deui nya ah. Nya. Sia, turun. Awewe maling jamu sia hayang ka Sura tah. Itu Pak, abi mah teu mau kan mentah hungkul kan can bebeja. Oh, sarua keneh teh maok bija. Balik pisan ke mah yo, lamun rek ngalah teh mentah heula kana bogana bebeja, sikeun ke nyamuna. Oh atulah, make marek bebeja heula, tapi ayeuna mah tong dibejakeun nya. Heeh. Enak nih bija. Kagok-kagok na teh hiji, nek maok lo bah. Naik deui naik deui geuning sia eta bokis. Kada si kapangan tah heunjeut. Nek, bejana mana teh aya masalah? Oh, Pak, urang teh keur aya masalah, Pak euy. Masalah naon deui atuh boleh maneh teh maneh asal loba masalah pisan. Masalah, Pak, jeung mitoha aing, Pak. Lain geura diselesaikeun atuh maneh teh boleh komo jeung mitoha mah kudu bener-bener diselesaikeun. Puguh teh mah geus, Pak, sia teh. Diselesaikeun we. Masih beneran gua aing anjing.